kembang ieu mah ieu. Kasaha? Ji atuh ka tukang kembang mah nya ka tukang sayur mah. Atuh bisi mah ka warga atuh kasaha? Jeung gawat ieu mah. Heeh atuh gua mah. Tong lilanya di daguan. Heeh. Jualeun mah we siti keplok. Heeh tah ieu mah. Aing nya resep-resep ngorek game. Kok kita ngajual kembang aing. Bangsa dikuali. Kanan di kanan, musuhnya di kanan. Bangsa. Sama itu Panglima. Tah iya ya anak muda, kita ngajual kembang sih mak. Kenaon tuh anak muda mana? Iya atuh keur main game budak murah mah. Geus, eta mah capek geus wengke. Ngajual kembang mah sekira dia mah main gini lah. Tuh. Mau HP tuh? Bawa ieu bawa. Sok kabar. Epap. Heeh. Oh oke. Sok. Lah begini lah. Ayo. Yuk. Dilaleuya teuing si Panglima ka mana sih atuh? Disusul ku aing mah ka tukang kembang. Abina-bina teuing budak teh. Panglima. Duh. Bolohona. Ih, Aing nya bantuannya. Hari tah jual kembang kalau uli di dieu. Coba yang di Arab-Arab teh hege. Tenang. Urang ditikat aku si anak muda. cik. Nah, nuduh mana Panglima? Yo, mak eta si Panglima nu hayangna ka dieu nyimpang main game. Gua mane ya nu ismuan incu aing. Sok-sok anak muda, ngaku. Ah, nuduh ka urang si Mama tita. Sok anak muda ngaku kan tadi anu ngajak mabar FF. Ieu saruana incu ujung nini. Ih. Naruduhna ka urang, pan maneh kayang maneh teh mah? Bener iya. Ya ayeuna mah kieu anak muda. Ame damai nya, ame ngeunakan ka dieu. Ayeuna mah. Ya kembang emak beuli ku maneh. Sok, lantaran ieu mah emak kesel anu nungguan ti isuk. Nah, ieu teh. Jadi urang titah maksa meuli kembang itu geura. Ih, nah ada bener iya. Oh, kira dijual sabaraha tuh ieu mah? Ya, bohongan tuh dah si Panglima diajak main FF. Jadi wek mah dedepen, dadagoaneun. Kayak lah mikir. 50, 100, 50, 100. 100 we. Aing sok jadi tukulah karu aya titah meuli kembang. Da maneh sih biang kerokna? Nah jadi ka urang taburu beuli nu si emak kembangnya mak. Heeh. Karua we jeung incu jeung nini. Atuh balaroga duit teh. Bukan saha tadi ngajakan. Maneh nu hayangna nyimpang ka main game. Ya tuh ya marabig ya tah 100 dibalik. Tadi hayang aman mah. Geus ayo balik. Ya, Mak. Yang beli beas ka pasar. Oh, eta tuluy ka palasar. Teuing ladang ngajual kembang. Ih, jual dedak ampun. Teuing. Naon dirinya? Aya naon? Saya kelewat ka dieu. Aya naon, Mak? Sahaya ya jamaah anyar ya. Punten-punten acan geuning. Teu apal? Ya, urang anu nya ka wilayah ieu. Kudu punten. Kudu. Nah, Nyir. Garang kieu awe teh can apun sirah aing gitu. Jawara kitu teh. naon eta teh? Muka topi. Emang urang sieun? Moal sieun. Hat. Ka mana dirinya maksud? Hah? Arek leumpang kerja perlu. Perlu saya mah. Saha? Baturan. Mana ieu lah ya. Gua ada apa? Tadi dinya mentan kieu orang sing ngarti. Sok pemasukan. Ya. Nah, gitu. Ka mana maksud teh? Ka saha? Atuh si berduit mah ada leuleus mah, da abi teh mesti dicocok dileleur dinya teh ngagalakeun sing bager atuh tompor senyum mah dinya teh. Ka urang. Ka saha ya hayang nyaho? Urang rek ka Panglima ditu. Oh, Apa Panglima? nyaho. Anak buah di dieu. Nah, atuh mah aja ka saya tuh dinya. Soalnya jamaah anyar. Oh, bae lah aing. Aing jadi borot duit yang ongkos waduh aing. Bae lah. Ya. Lalaki pecundang. Anjir, si emak kan ngitung duit Anjir, si emak lo bagi mak. Main tuh 100 mak Lah, naon si anak muda cicing ah. Ieu ge kurang keneh. Si emak meuli koret mak. Eta ladangan si mak. Ieu urang majeg tadi aya jaman nu ngaliwat. Mak, sing eling atuh mah nyawa hayo we geus kolot mah teh hayo we pajak. Satu nu dipajak mah. Nanyakeun si Panglima. Jaman teh ciri-cirina teh botak. Ieu na ieu. Kolot botak lah. Aduh, mak, gegabah. Eta sifat akhirnya si Panglima nu ti Tasik. Oh gitu. Lah, jeung teuing nu penting mah urang geus menang duit, jang meuli beas lah. Ih, mak, watir eta sifat akhir si Panglima nu ti Tasik. Jauh-jauh dipajak ku emak. Lah, jeung teuing pokona mah hari ini kebutuhan emak kecumponan. Rek kitu wae ka kolot. Ih, nista. Jorok sagala anak muda